alhamdulillah. Keluarga besar Pangarsa di Jalan Pangarsa di sini. Terus bagi ya. Setan lu kenap. Nah, kita supingan rombongan keluarga besar. Selamat malam. Waktu dari turun mangga terasunduknya. Saling sena eta pada mangga apa majen apa pengaturan. Ibu salam kali. Mangga ka Oriza kanggo ngatur persiapan kanggo kalau berpangaruh ngatur. Sallallahu alaihi wasallam. Aturan bersana putra karena keluarga besar Bapak Edi Sutardi kali Ibu Aca. Alhamdulillah dua keluarga besar Bapak Pel itu Purnawirawan Ahmad Sudrajat kali Ibu Trisnawati. Warna pemuda entertainment Wilkasa profesional Megawati Riza Al Zahra entertainment proses berbahagia Tika Wika. Alhamdulillah puji syukur dan kagungan urang sadaya. Budi hati itu burung tukir ditunggu itu burung culuk. Pangankan istri kali pangannya memogat keserengseng ngejatuh kurami. Aki kepemancanan ke kebahagiaan. Tapi begitu naga. Saat lagi pemanggung prakarang payah. Akhirnya sarung-sarung kelakar mahasiswa dengan rendahan mahakawasa aki. Rek kesela asal tulis ini ayah diri uriki serta pindah kader ya pun sabun kana maagung nu kagungan pun payapun cen aduh beragu belar sakur kersana sana di langit pati areti di dunia pati kulisik kumelik alam Allah lari syukur agung kecap alhamdulillah lari puji syukur agung kecap alhamdulillah ayat alhamdulillah ayat doa raja doa raja wali Allah Dina iman dina Islam kitab Al-Qur'anul Karim nu agung Allahu Akbar Allahu Akbar tamaki sakitu pengrajah di akhir pemalasan lancar kasih polis ayo kaca kurang pakai akun kurang papageun jeung urang ayo wayang binjang lapang gaya asaki awai
gituan lain aja geus kolot oge ngadenge blaktuk kenang hayang wae kan lain ki ieu eta gumujeng Pak Ahmad ningali aki anu bagian tungtung kumaha cek Pak Ahmad teh meuni jiga nu ngareuneuhan naon ngareuneuhan sana cik kumaha deui aduh Gusti sakali deui we sakali deui pada bapak hajat ieu Bapak hajat Oti laras loba teuing Gusti heuh jadi cangkeng lain ngareuna ki ieu ai urang teh di mana ieu ieu teh mun teu salah di Awilga Subang ki salah bulan heuh di Cimalaka teu salah panggung lain kumaha lain dia rombongan meninggalan leukeung ka Bandung di mana kicok ya kitu nya keluarga besar congean ki alhamdulillah heureug aya ki lanceuk laras teh pecut cenah aduh laras si Adi aya Adi diumpung lomba brojong jeung nanti isina para pangagung di Congea Gusti ki ieu tadi teh ngagarawan mancu teh kumaha cenah Pak Guru ka dieu naon aya lengser aya kumaha itu geus tiapkeun cenah geus disiapkeun lagi rek nyawer oh ke ku aki we eta bagian aki gege kaharung ki ieu nah habeut sorang heueuh kabitan ningali pengantin istri jeung pengantin pamogeun teh ceuk dalang mah aya paribasa kecapa pasangan Kang laras aya beurang aya peuting aya awewe aya lalaki terus aya pahansip aya drum aduh tadi tempat eureun di belah kuetan tah gitu aki teh di mana ieu mah janur cita ibas kareret aya bapak hansip reneng jeung drum oh iya geus pasangan jeung bandera jeung drum hansip mah ki ieu mawa beb teu ai saya teh cicing wae Iya teh sebenarnya kieu panai urang teh di mana? Tahu di mana tahu? Lain kan sebenarnya ieu tidak acara hajat. Lain da sebenarnya teh sebejaan kamari kieu tinu hajat deh. Benar ya. Aduh saudara aing bapak hajat mana di ibu hajat bibit guru abis kalabur bebeja kurang silaturahmi di ibu tiga topi balet.
Gusti eta mah sorana ge lain kitu sih. Kemana ese ke suasana kuring. Bener dah. Siapa? Ulang balikan. Bapak hajat. Balik Sin bagung aki. Aduh, ini saya beli kope. Atuh gini kan. Iya kagoknya lah. Astagfirullahaladzim. Gusti. Ki, kagoan. Ya tinggal kiri kak nyolong krong aki mah yuk kak. Bapak hajat tinggi bu hajat. Tinggal kakek kuingan kadinya. Sok sing balik saya teh. Gitu. Sok ilaingan ka hareup. Sok laki-laki aja. Cik, ini. Jika tadi. Awas, siap nih. Jika tadi belakang. Cik. Awas. Dua ibu di ramah hidup tersebut sangat bagian tindakan segala paksa. Para barai dipirik dan dinda doa tunjangan wargi nu ngajajapan salira mugi aja di gumatung keikhlasan keriduan ibu ramah hidup ridho ikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala pangapingna doana ibu ramah hidup kali wargi panunggut satu lagu bikin hidup rumah tangga
berbeda sakit prosesi pembagian kelompok pada sekali di warna kemulan kue barang sarang duit biasa. Begitu untuk persiapan, maka satu acara ngadeng kurang ganding heula. Insya Allah satu acara ganding mama apa ngadeng kurang sampai-sampai disawerkeun nya. Artos anu baris dibagikeun di kesana ada ini atas nyiapkeun. Mangga aya motornya Bu, motor Ducati ya. Mangga Ducati saha, Ducati mana? Mangga 2 tiket umroh. Beras Bu, ya manasik saupami ari adeni kali taringan teng artos ya bahasa nabuhut biasa ningali dihandap aya teksnya di dieu. Nah, artosna aya dihandap. Mangga urang kawitan bae sar. Eling urang sadaya ka Gusti Allah mulia Ulaya pantamaya sadaya mugiwa liya wabuhu ya para makana namu mana Diciptakan oleh Allah dari tanah, maka kembali ke dalam tanah dan dibangun di dalam tanah. Saminya ini kue tangan saudara kali, kue tangan
ya bade 2000 kali 3 kali wainya hiji kaluhur 2 kana badan kita lagi badan pisaan mau nih sahabat nak tuh. Acara pokok iya urang ngoseng 16 sasarangan alhamdulillahirabbil alamin sareng mangga urang sami-sami musabahah ngawulijenkeun ka panganten sakali kali keluarga besar Bapak Ahmad kali Bapak Edi urang ngawulijenkeun sakatenan tuang leureut anu pratos eguikeun mangga aturan insyaallah ayakan ugun-ugunun ugun-ugunun kali apli keman primansa oke tinggal jarak antara teman mana ya rencana sadaya atau nuhun om priman rencananya oke telah mengaturkan asmana juga besar pangersa Bapak Ahmad kali Ibu oke pangersa keluarga besar Bapak Edi kali